lamun dantan ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah. Wah geus hese nyaritakeun ikan hese jeung ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca shalawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bae. Urang maca sholawat tapi asa jauh jeung Allah. Urang sholat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa. Ketika geus karasa kehadiran Allah, geus nikmatan maksud sholat teh supaya kehadiran Allah. Maca sholawat, istighfar, wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa. Luhur tama geus. Luhur teu saha lamun Allah geus mere tos kitu beda geus rarasa geus ngageser karesepna bakal ngageser lamun geus boga karasa tos kitu karesepna ngageser karesep kana dunia teu pati pasti ka akhirat karesepna ka makhluk teu pati pasti tepati resep ka hiji Allah digeser ke Gusti Allah ngageser salat jadi sabodohan bakal itu tina tobat daibul mukminun nu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyirki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ka Allah. Ketika orang geus bisa tobat babalik ka Allah teh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah kuari bakal balik ka Allah ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tuh tobat masih diberi kesempatan kurang kuari tobat. Anu mentek tobat anu paling hese mah iklanna nyabutna. Hai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena. Barang kuari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana dah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS aing ieu menjadi ladang kejahatan berarti teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ya ieu teh cilaka bakal rangsadan kabehan moal beres ieu urusanana berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese eta nu hese aja gua mah kudu berjamaah. Zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan. Zaman Megawati masih kene make kursi, kuari mah jeung meja-mejana. Babe korupsi. Ya, lamun ditataan kuari emang batu ambal aya korupsi. Murigak bulu urang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara. Janyana anu ngajelas-jelaskeun anak. Urang mah sakadar macaan mah. Dibere henteu nyaho kabar bae ayo triliunan eta diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae eta kapan nu bahayana kan duit rakyat duit urang kabehan engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan bupati naik seren cak urang teh emang kunaon duit aing punyana kabeh dikenyot
bisa punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo kumaha gitu. Ja urang ngarasa kapaling kabeh. Kan diberitakeun kan ku malaikat. Inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek, melalui hidung. Nah, duit rakyat dilihatkan. Nah, hasil daripada rakyat sekian, kemudian disalahgunakan sekian orang kan jauh. Ganyang. Emang kumaha gitu. Aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti, goblok. Tadi kitu-kitu ge teu ngarti bae heran padahal bener bae meureun. Emang cenah bupati korupsi aya tuh nu henteu mantengan mal aya. Pensiun bang aing tegep ngomong kos gitu punya ho. Ajar mah heuh orang bener. Dah. Di mana orang? Mun kukula dek ditataan nih. Duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge can jelas. Iya mah keur nyaritakeun tobat. Ente dicaritakeun gitu. Ulang ngeunah. Ulang ngeunah. Ikir carita eta sia geus sarua. Ieu keur nyarita sasa urang mah eta heula kos kitu. Bener. Catatan aya sabaraha teh? APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real. Teu real. Nyos real. Tah, jangan keneh bae resep yeung jeung nu bodoh kieu ye. Eta kan kudu tobatan. Urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot eta kan kudu tobatan ieu kan hayang ka sorga eta ibuna deres tamah jabatan anu memang ladang korupsi korupsi enti malingeun jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teu reuneureun ti ngongora datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen atuh pan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu diceli di irung mah geus loba sakitu ge eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di iya kan kudu ditobatan dek mah hayang ka sorga mah nu mentek didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyeuhil kudu ka neraka teh kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya karim geus contohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Hanas urang kada demes di dunia Hanas bakal ditinggalkeun di dunia tobatan nu mentek usahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia pek bae dagang tapi ulah resep dunia pek bae ceramah tapi ulah resep dunia pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia dan tara dieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema pek bae urang jadi polisi asa ulah resep kana dunia atur negara melalui jabatan polisi priwit tambahan diceuli di irung jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia bakal hebat jadi polisi salah jalan Pak salah jalan ini tidak boleh ini aturan polisi ini nggak boleh kesini ini kan ada garit-garit singa no benernya tadi ngomong lah pokoknya nggak boleh nih kesini nih harusnya kesini ya lain kali jangan ya Pak ini jangan saya nggak perlu uang saya mah cuma ngasih tahu ya jangan sekali-kali sorga atau polisi tak ada sorga atau polisi Masya Allah wahara
Oh, aturan di Indonesia harus pakai helm. Aturannya harus pakai helm. Manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing. Yang jelas pakai helm. Bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm. Jadi harusnya bapak ini saya tangkap. Tapi Pak ini harus pakai helm. Punya nggak helm? Nggak punya, entar saya beliin. Polisi surga aja saya punya polisi. Nih pakai helm, jangan sampai salah aturan. Udah saya beli ini Pak, berapa duit itu? Nggak usah, pakai dah helm sono dah. Paling helm Grab. Jadi polisi di surga, ya Allah ya Rabb, hebat itu polisi. Ya, nu naik motor tiluan ditangkap ke polisi. Ini nggak boleh bertindak. Pak, saya mau ke Cilongok. Ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener Pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal entenya nggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah, kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga atas polisi. Jangan laporan kula ditangkap Kiai. Ayo kula bebejan dekat dia bae padahal mah tadi moal aja nama ka dieu bae bebeja. Aja sia kumaha ku polisi. Jadi amankeun ku polisi. Polisina ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih, atuh kan sorga teh. Loba kurang lamun endek jabatan polisi atuh pake dia polisi lamun polisi deuk sanu ngatur di jalan. Lamun polisi sanu ngatur untung aya polisi pakai ka surga jabatan polisi. TNI lamun TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh. Mantak wajib dihadirikeun TNI jang pengamanan garda. Nah, asal dipakai bener demi bangsa jeung negara. Iya, teman-teman salahnya sebenarnya polisi ya di tentara baik-baik asal lu bener. Asal lu bener sakitu hungkul. Orang kuari lain negara Islam, tetapi kan aya hakim teh make aturan HAM. Urang kuari boga masalah. Nah, kuari boga masalah diajukan kan hakim. Selama hakim sanajan lain di negara Islam, akur jeung agama, boleh urang tak hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang, tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat, negarana negara demokrasi, tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukum lah pake. Ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal kitu doang geus aya aturanna dina fikih. Teu hese jasa teu hese. Komo ngadengekeun mah bari hitut los. Babari sebenarnya mah asal urang nyaho. Asal urangnya, masya Allah. Urang wari urusan tolak. Wari tolak tilu iya. Bain kubro kan menurut agama. Usul wari ke hakim. Ku hakim dijadikan tolak tilu jadi hiji. Tak eta salah hakim. Ulah dipakai. Ketika cak hakim tilu berarti bain barin kubro. Pakai bener. Tinggal sanajan cicing di negara demokrasi, make aturan-aturan hak asasi manusia, tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih ya syariat pakai. Ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake. Geus bae atuh putusanana tilu jadi hiji, balik deui ka kiai. Kiai, ieu tilu kok jadi hiji? Ge, teu bisa ngitung meureun teh hakim. Bejakeun ini tuh, satu-satu aku sayang ibu, dua-dua aku sayang. Tiga, 1, 2, 3 hakim belum gitu atuh. Aing seperset ya tungtung nama. Nah iya maksudnya ya tah ulah kaget kurang di negara demokrasi diatur dina fikih walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai yang jeung aturan fikih sesuai pakai henteu sesuai ulah tinggal kitu bae. Paroid urang urusan paroid terus ka negara cak negara anak angkat menang kan anak angkat mah lain-lain deui anak angkat mah darah batur anak angkat bae bisa diurus doang tapi kan dikawin mun awe bisa dikawin kan warisan teu meunang. Nah kuari dijadikan ahli waris ku negara teh sesuai ulah dipake
kuari anak angkat teh ya henteu dijadikeun anak teu ngawaris tapi sebenarnya mah uhese na babari ngomong mah tuh kan gila sok datang sok ke haji sesuai dengan aturan ternyata sesuai pakai ternyata sesuai wah laporan deh ke kiai pakai aturan kiai ulah sieun-sieun urang kan ieu teh hendak menghadap Allah jadi make aturan ngana sesuai dengan aturan agama dek nanaonan kurang doraka aya kena tanyaeun masalahna aya kena tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teh teu meunang kawin eta kan aturan Yahudi iya kan sunnah diburu-buru kapan kawin teh abeh engke mengurangi maksiat kan gitu aturan agama nama panjang geus tah kuari kan dijieun aturanana terserah urusan-urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jaka kara kuari bae nah kuari teh akur jeung aturan agama tabrak ku urang itu masalah tinggal kuari kieu ye iya anak urang umur 17 tahun awewe dek dikawinkeun sedengkeun di negara aturanana kudu 19 tahun atau 20 tahun berarti kakurangan sedengkeun cak agama menang cak negara henteu taruh antara agama jeung negara lakukan agama engke ka negarana geus ya dek kawinkeun anak aing tanda tangan ih enggak boleh ya ya aja gitu. Nah, kuari jang kalancaran eta urang mere. Tak eta teh doraka apa henteu. Tinggal kituna doang. Nah, anu mere jang kalancaran aturan agama, jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka, nu narima nu doraka. Kukula makan ditelaah kayak aing ieu bukan masalah kos kieu coba aing ge bisa anu nanyakeun ge kumaha ieu masalahna kan kitu ai kiai mah lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan aya aturanna tenang geus urang tah nyogok tah nu nyogokna mah jangan langsungkeun agama kan ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu keparat ngan nu narima nu doraka geus bae urang mah teu doraka nyana nu narima kecuali ku nyana ditarima bae mah tadi bilikeun deui aduh masalah tah mah kitu oh tah loba aturan-aturan kos kitu teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun sebab di negara urang lain negara syariat nagarana negara HAM geus dipaksakeun kumaha nyana bae tahun ieu mah kieu tahun berikutna mah lain tahun kena mah lain atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunya adalah Allah nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim kok teu percaya amat sih ka nyieun dunya tinggal kitu bae make dikutak-katik urusan nafsu urang nah dengan kutak-katik urusan nafsu urang didinyalah letakna kesalahan urang atuh geus bae dunya nangieun Allah diaturna ku Allah make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho namun dikitukeun kan urang teu kumaha coba sia ngomong coba sia ayo ngomong tolol teu kan kulantaran urang mah ieu teh wayang di negara urang teh ieu teh dikendalikan kudu kieu urusan Corolla bege ku deui ya kamari ku ulah ka rumah sakit bege ditugas Siloam hese aturanana kudu didaftar disorot ka karat make stempel di dia make penang cet jadi make penang lain sepeda bae di penangan urusan ke rumah sakit baik bari kos kitu salah itu mah ketertiban bagusan berendanan besi ayat nu terjangkit besi atau urusan syariat ya tapi kan lamun kuari datang ke Baitullah kosong deuk kumaha moal datang ke kosong mah moal kosong ti manusia malaikat mah tetep
moal atau nggak kosong ngomong saya jaminan gitu ngan keyakinan anu eueuh yakinan anu eueuh tetapi kan urusan tadi urusan politik kita kan keluar di urusan politik ujung-ujungna pula lamun ngabahas urusan corona ku hari bisa tepaham kabeh ternyata jeung ternyata horeng ternyata dan ternyata wah geus acak-acak mantap merambah ke unggal negara nah timbul bae suuzon naudzubillah min dzalik horenganan jeung horenganan geus teu kudu dibahas sama kos kitu sebab eta ieu mah urusanna urusan waduh kelas lain kelas urang jadi perseteruan anu dahsyat ujung-ujungna mah atuh ieu mah pembunuhan anu geus teu berdaya dibunuh seperti ieu lah urang jadi suuzon kan nah makanya kesulitan kuari corona seperti eta timbulna apa ti hewan ti makanan liar apakah memang ieu tina virus bom tapi ternyata nu disebar ke salah satu negara ku Amerika jenis coronana ku akur iyalah jadi pembahasan timbulkan suzon dah gua deui makana boga HP na ulah bujur bae ngebujur bae jeung susu tarolol nya ya aing mah teu kudu make HP eta pokos
at-taibun mukminun anu bakal dibere surga teh mukmin anu babalik ka Gusti Allah dengan kata singkat tobat. Nu daek tobat beneran tobatna tanda bakal menang sorga hiji ya Allah. Oh ya geus atuh kudu dijelaskeun ku ari tobat anu bakal ditarima ku Gusti Allah teh anu kumpul 4 rupa. Nomor kahiji ihtirakul qalbi inda suduril maksiat. Lamun urang tobat tina hiji dosa mabok misalna korupsi misalna. Nah ieu nomor kahiji tobat nu bener teh ya baringsang hate teh lamun ngadenge pamalingan deh, ngadenge perkorupsian ku embung-embungna kabelem hate teh panas hate teh nalika timbul mabok timbul korupsi maling nyana teh asa kabelem ku embung-embungna balik deui lantaran geus tobat asa kabelem hate teh nomor kahiji ji embung we teu aya boro-boro aya jang nu dikorupsina keur eueuhna geus embung ngadenge no doang geus capek berarti geus bener teu aya hiji. Nomor kaduana tobat anu bener teh ieu anadamala palihapuna mabok kaduhung gawe maksiat tugas kaliwat baheula teh mabok kuari teh tobat di samping ijid kuari panas mun ngadenge mabok mun ngadenge korupsi teh ayeuna teh kaduhung ya Allah nyesel amat baheula aing keur nguara purnah mabok nyesel amat aing baheula keur waktu jadi PNS aduh abita ku korupsi nyesel ku nyesal-nyesalna ceuri kaduhung baheula waktu keur gawe duh aduh aing waktu kade udah gak dicingluh baheula ieu balik kosok aya we sapatu nu diselapkeun aduh aing kaduhung nyesel ku hari teh cerik kunaon haji cerik bae aduh baheula waktu dagang di Jakarta Masya Allah kali timbangan dikurangan nu batur dicokot ikaduhung jasa cerik lain didongeng-dongeng cerik kaduhung ka Gusti Allah sakabeh dosa-dosa nu pernah dilaksanakeun teh kaduhung gambarkeun ku urang ku kolbu urang aduh anu kagambar ku urang tibalik ka dieu emang teu kagambar kalakuan orang teu kagambar nganyerikeun batur nipu batur maling nu batur nyiduhan batur nyarekan batur emang teu kagambar ja kagambar kabeh gitu kaduhung gambarkeun di jero hati ilah calon sorga teh ya kudu bisa tobat at-taibuna kahiji geuleuh embung balik deui dua katuhung pelaksanaan nu geus teh dua nomor katiluna al-azwa ala tarkiha fil mustaqbal ngazam moal balik deh ngazam catet moal balik deh aing mah geus gurat batu teu hayang kudu ngalaksanakeun deui gurat batu cek urang Bandung mah geus moal beres
nomor kaopat ayyakunal hamilahu ala taubat talaba ridwanillah babalikna ke Allah teh bener-bener neangan ridho Allah kan aya nu tobat teh lain neangan ridho sia geureum pan osok ka hotel bae neangan wetes ku kuarin teh lah sekolot aing bari mah tanaga lain yang ridho Allah ku sabab geus tanaga teh mah kos kitu mah lain tobat tawa kos itu meleumpeuh ngaranna sia kan biasana osok mawa jablay bae ku aing gadang jiji kupang suka panggil sia eta kos sia mah kuarin teh atuh kare teu kumaha tuh pan jablay teh kudu dibayar tolong namun bayareun atuh kare ieu mah aing pandagang limbah kumaha ge ku aing kabeuli ku ari teu aing eureun ge aing mah jang meuli bae lain tobat tah mah nu kos kitu mah ngaranna rarang sadan lain tobat tah mah nu kos kitu mah Aisyah krieu masuk membuat jablay bae aing pan nyaho beus ieu mah teu ngarti kidul kok kuari henteu hei saya emang teu nyaho emang kunaon bobogaan aing na ieu teu daek gudang goblok jadi wao bae teu daek jadi alif aduh kumaha eta ge lain tobat tamun nu kos kitu mah tamat teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billah macam-macam berarti kan kudu kumaha tuh kieu saya kieu kudu mau jablay bae koy kuari mah henteu goblok haram tolol teu hayang aing mah kajen teuing aing kuari didatangkeun ka dieu ti Cina tuh sesa corona dibawaan ka dieu kita ditumpahkan ku aing teu hayang aing haram hayang nu gua ti Turki dibawa ka dieu bisa-bisa aing asup ka jero kabeh hayang haram ya jangkung gede orang Mesir hayang aing mah teh geuning hayang nu hideung sareng negro teu hayang komo kanu hideung aing mah bukan deuk hideung deuk putih deuk geulis deuk teu geulis deuk jangkung deuk pendek geus aing mah haram ben kos kitu mah aing mah aing menang ridho Allah aing tobat ka eta bener coba bawakeun ku urang dibawakeun ku urang Sarini katanya je ceknya lumayan oke we ya masih kena di toilan kene goblok tuh mah kos gitu tobat teh opat karak ata itu ini jelas tah tobat teh ulah cara jelema nu ngalahirkeun kapan borosot teh kaluar geus beres 3 bulan reuneuh deui tah eta ngaranna lain tobat tah kos kitu mah aduh eta mah teh mah ngaranna tobat samol ada giliran we jengkol deui ngadahar deui bae Masya Allah ulah gitu tobat kuduna asli at-taibun malah tobat teh aya 3 rupa hiji tobat fil Islam 2 tobat fil iman 3 tobat fil ihsan Masya Allah geus tobat fil Islam tobat dina urusan zahir urusanana fikih tobat fil iman urusanana batin urusan akidah tobat fil ihsan urusanana urusan sir eta mah bagian ihsan anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarah Islam iman ihsan kudu belajar abeh bisa moal bisa mun teu belajar naik sepeda ge ngolong heula baheula
mantes ngolong ngabatang geus ngabatang karak nyado baheula mah kitu ya sampai dah leutik ke baheula mah ngolong bae ge kudu kena jari-jari heula eta belajar heula engke bisa ke ahli tobat gitu urang belajar tobat heula abeh bisa ke geus bisa karak ahli Masya Allah tobatan heula Islam urang mun bener-bener hayang meraih surga at-taibun tobatan ku urang dina Islam zahir tobat dina zahir Islam urusan mata urang teh kapan urusan deuleu tama zahir ngaranna apan aya aturanana nu meunang di deuleu jeung nu teu meunang di deuleu ketika anu diharamkeun ku Gusti Allah teh pan teu meunang di deuleu kaya ning aya dada raja nyingkap saeutik ting anu putih teh rada nyingkap saeutik malah bujalna nu dotonna teh kadeuleu eta pan haram di deuleu teh nu geus kitu teh haram teh kudu dibahas di DPR sebenarnya mah lamun urang make aturan syariat teh kudu teh batu jeung masing-masing teh beunang di deuleu jusi awewe na gede make pakaianana tuh kudu make aturan syariat ulah sok make anu nyepet jasa sakumaha leupeut di deuleu dihareup jeung di tukang WTP teu beda jeung leupeut buatan kawaron nyepet ya Allah ya Rabbi deres tuh boga mah pan anu teu boga mah waduh di luhur kadeuleu gunungna aya dua anu nyepet teh di handap apemna kadeuleu bebeulahna pada ngaran tangan teh kos kitu ngaran ulah kos kitu atuh make pakaianana geus we tuh urang mah make pakaianana kos barongsai sandrek ngeuleuh nah si hade mata si hade celi kada irung kada lisan kada leungeun rugap-ragap kada lengkah zahir di samping eta wuduna nu bener salat nu bener perzohiran ya Allah ya Rabbi tobat kembali urusan akidah keyakinan ka Gusti Allah derajat manusia tergantung kumaha keyakinan didinyalah nguji derajat urang boga keyakinan teh pangeran teh Gusti Allah anu ngaturkeun segala rupa rizki teh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Quran wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha naon bae nu kumalandang di alam dunia suku opat suku dua bahkan nu hiber eta teh 'ala Allahi rizquha rizqina ti Gusti Allah tergantung kumaha keyakinanana ya keyakinanana bersyariat tani dagang gae tapi kudu dipasrahkeun ka Gusti Allah deres aya nu geus boga keyakinanna tinggi aing moal tani moal dagang ka Allah bae kituna teh tanpa ngariweukeun batur yakin ka Gusti Allah mangga tergantung kumaha pangkatna orang pangkat syariat bersyariat pangkatna orang bertarikoh antara jeung antar pangkat hakikat geus teu hayangeun ja dunia na gembungeun ieu kana dunia ya yakinkeun ka Gusti Allah ulah ngagantungkeun ka makhluk ulah ngagantungkeun ka dagang ulah ngagantungkeun ka jabatan ulah ngagantungkeun hei sakola sia teh sakola mah sia moal boga ijazah teu boga ijazah hese digawe sia moal dar sia
teu boga keyakinan teh jelema mendingan disoekeun tah sumutna nggih tuh aing mah cenah teh ja ieu lamun teu dagang mah tuh aing ngomong madahar beuleunan tah eta keyakinanna ngagantungkeun hirup kana dahar ih teh loba kene geus kana ditu loba kene aduh lamun teu pidato mah tuh hese ke dapur mal ngebul je tolol dalil ongko eta keyakinan ya Allah masya Allah itu boga keyakinan tinggi makan gitu mang dagang maksudnya iya ti mah bersyariat we ge boga anak pamajikan urang dibere rezeki ku Gusti Allah meureun melalui dagang tak jual karung tak satret alhamdulillah aya 10 juta alhamdulillah oh hadza min fadli rabbi nah aya assalamualaikum salam aduh dulur kula kunaon tabrakan aju bakar rumah sakit lamun henteu mawa duit teu bisa imah menit nginjem kadanan menta tah aya di aing kakarek eta ku aing katarima 10 juta bawa los Gusti cak pemajikanana teh atau cak anakna apa kok dikasih aja ya atuh saya gitu bapak kan dagang itu kan buat apa namanya kepentingan urusan makan nanti Allah yang jamin dah udah biarin aja cia sakanya namanya goblok meureun teu nyebut ngaran sia saka sia tolol sia emang kadung sejen potongan sih mah kos kitu mah Masya Allah tuh berarti keyakinan ka Gusti Allah tah ulah disangka awas eta bakalna balukarna 10 juta dibawa pakai nulungan engke nyana keyakinan ka Gusti Allah kabarokahna moal kawadah Allah maha kaya Allah maha tahu Allah maha segala-gala ya boga keyakinan ka Allah kuari urang nobatan Gusti abdi teh ieu teh boga keyakinan teh geuninganan epes rarasaan teh ngagantungkeun hirup teh ka pabrik ngagantungkeun hirup teh ka tani ngagantungkeun hirup teh ka dagang padahal mah dina Al-Qur'an wa 'alallahi rizquha teh nyaritakeun kieu jeung kituna langsung ti Gusti Allah lai berarti Gusti abdi teh aya kasalahan dina teh ka Gusti hampura eta kakarek perizkian encan segala rupa urusan urang teh ada kudak ti peuting barang udang poek dekat cai aya nu kulut terkeletrek we teu boga keyakinan tah lah aing daripada engke paeh neuleuh ka mangmang aing paeh neuleuh genderuwo lah aing mah mending ulah tahajud teu boga keyakinan da jelema kos kitu eta kudu ditobatan teh kos kitu kudu ditobatan borangan boro-boro titah di medan laga ngalawan kunti anak bae teu berani obat berbagai-bagai dan berbagai-bagai urusan aku kuari goplak ibadah teh urang ngapinu kuliah we hayang kalem ku masyarakat hayang katangin ku anak insu we Gusti Allah teh eleh ku makhluk eta kapan teh isa negara encan lempeng geus tobatan eta carita global rincianna masyaallah panjang kula osok ngajelaskeun jelas tobat teh dina Islam iman ihsan tobat sadaya-daya Gusti abdi teh nu Gusti teh tadina eueuh kuari aya diayakeun aku Gusti berarti abdi teh nu Gusti
kuari aya abdi hirup-hirup teh Gusti abdi bisa bentak bentak teh Gusti abdi bisa dengek-dengek teh Gusti abdi bisa ambekan napas Gusti dibere rasa ku Gusti teh asin amis peuheur pait rasa eta teh Gusti abdi bisa ngaragap ka rasa ieu teh nu ipis nu kandel nu heuras anu lemes ieu teh nu Gusti rarasaan teh lempang kitu keneh tapi geuning Gusti sok di aku nu abdi we teh hirup teh Gusti masih keneh di aku keneh we gua abdi mata nu abdi ceuli nu abdi kulantara di aku atuh ngagunakeun teh sakahayang abdi be dosa Gusti abdi teh padahal mata teh nu Gusti boga aturan ti Gusti kulantaran abdi lengah asa nu abdi ku abdi digunakeun kumaha abdi bae hampura Gusti tina kasalahan mata abdi sok usulkeun ka Gusti ngaranna tobat cili teh sanes abdi nu Gusti dititah didengekeun teh kana urayan-urayan kalam Gusti Al-Qur'an hadis fikih jeung sajabana tapi ku abdi teh dipake ngadengekeun teh sakahayang abdi be jadi aku teh cili nu abdi padahal makan nu Gusti ieu mangan sakadar hak pake doang saperna mah boga aturan Gusti teh tapi ku abdi geus dilabrak we segala rupa teh asa nu abdi geus kumaha abdi Gusti dosa abdi teh umur abdi teh geus 60 ayeuna teh tibalik datang ka ayeuna teh ieu teh pengakuan abdi terhadap cili abdi teh ieu teh di aku we jeung sajabana kumaha abdi be Gusti mulai ayeuna mata abdi celi abdi terek dikagustikeun sesuai jeung aturanana hampura Gusti tobat ngaranna kos kitu tak ayo kita tobat ya Allah abdi Gusti baheula keur ngora ngaran lagi keur ngora Gusti diajak ibrag-ibragan ku babaturan teh kabeneran atuh fasilitas rada aya abdi teh pernah we bobogohan jeung si Ami harita teh Gusti can dikawin ku abdi teh tapi ku abdi teh diusapan teh lain sakadar diusapan malah mandi kekerewek ku abdi teh hajunya nadaekeun ongkoh deh Gusti ieu teh meureun kajurung ku nafsu teh we baheula teh Gusti maha uninga panghapuskeun Gusti dina tulisan malaikat abdi teh dosa moal Gusti balik deui ka urusan ku sahampura Gusti mun eta hadeung teh dihampura ku Gusti meureunana cukup jang ngojai di neraka urusan-urusan paharaman kos kitu hampura Gusti terus minta hampura datang ka ceurik urang datang ka ceurik urang tobat teh datang ka ceurik iraha urang yang ceurikan dosa iraha hayu tanya awak urang pernah urang ceurik yang ceurikan dosa encan urang urang paling ceurik ceurik tanya ku bisa urang ceurik sedih lebaran itu bukan duit makanya ngikeleun ini aduh sabrol-brol kudu ka rumah sakit bayar pidana gua nu kitu dijeng-jerikan goblok badan nah urang mah cerik teh nu kitu atuh kunaon aya cerik karung di bawah batur bagian di bawah ku batur na menu ya hong tu bagian untung masih terus meja goblok urang atuh pernah ciri-ciri satu rahat tara mandi wudu salat Allahu akbar sholli sunat liqadil hajat rakaatin Allahu akbar beres ya Allah ya Gusti alhamdulillah abdi teh masih keneh dibere umur ku Gusti duikeun ka ayeuna tur dibere sehat
tapi Gusti nu karasaku abdi ieu ti ngora datang ka ayeuna abdi teh can sesuai jeung aturan Gusti abdi ayeuna lamun teh ama Gusti ieu terus bae hirup saperti ki ibrag-ibragan jeung ahli-ahli maksiat beureunanan abdi teh ieu teh bakal jadi areng neraka tah nu mantak abdi teh ayeuna teh ieu teh nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti ayeuna abdi teh teu bade tobat ka Gusti tidak sakabeh dosa bumi ka langit teh luhur Gusti ieu teh we nu pernah ngitung-ngitung dina ayana kita teh urusanana urusan ahli palak tapi meureun dosa abdi teh lamun teh mah dibuktikeun nyundul ka langit pinuh dosa abdi teh tapi Gusti bahkan maha hampura tataan urang dosa-dosa urang urusan-urusan baheula Gusti abdi bergaul di partai abdi teh baheula teh kungsi Gusti ilu ibrag-ibragan dina Golkar nyaho Golkar jore teh barang ngaji ka Cilongok bae horeng Golkar teh tolol goloon boloon age nyaho PDI teh bener teh ngalaksanakeun horeng agamaan di jerona abdi teh baheula teh kungsi ka gusur-gusur di PDI abdi teh baheula teh kungsi ilu segala dipaan segala beureunan teh duit teh balalener teh Gusti paingan teu bisa dibawa ibadah hampura Gusti mun kira-kira aya di nu gede mah abdi teh ieu teh terus siapa sok juga lantur goblok bertobat ulah Gusti hampura perduita abdi teh baheula teh pernah jadi nagarawan Gusti cak batur mah abdi teh kabag naon kabag engge nyaho ngaran teh rupa nah Gusti ngaran-ngaran abdi kepala bagian Gusti meureunanan duh eta teh anak buah teh tah salah letor ka abdi teh teu pisan teh abdi teh ge kudu setor ka bupati ieu mah lain rahasia hampura Gusti mantak ngeunah teh jadi bupati teh eta teh kapan salah letor ka manehanana eta teh dianggap bid anu sunah nu wajibna mah lain eta emang aya nu sunah nu wajib sambalaya Gusti abdi teh baheula teh jadi polisi aduh berat jadi polisi teh Gusti tapi abdi barang jadi Kapolres harita teh ya Allah ya Rabbi kos di sorga hirup teh lantaran dihitung aya sabaraha polsek kapolsek teh kapan kudu setor ka abdi teh pamentak diberean ku abdi teh kartu-kartu jang nyatetan motor anu katangkep teh naon teh ngaranna tilang sedangkan abdi pan instruksi kapolsek sia mandek nilang deuk teh nu penting mah jatah aing sampai sakitu emang teh kitu-kitulah encan lapor-lapor di kerjaan nu sejen encan nu sejen kegiatan-kegiatan beuh amis jadi kapolres anu mantap pada harayang ge jogok 100 200 300 400 juta mah jadi kapolres teh atuh sabulan ge kapulangkeun dunungan tak emang kumaha gitu nah iyalah abdi Gusti baheula teh jadi kapolres meureun kumaha jadi kapolda cacak-cacak jadi kapolres geus kitu nah ieu meureun dosa Gusti abdi teh ya Allah ya Rabb Gusti hampura Gusti ulah kabawa ka akhirat abdi mun teh mah kudu dibalik-balikeun deui insyaallah kalau dibalik-balikeun deui ngan meureun teu kanyahoan usahana ieu mah geus ditobatan we Gusti aweut ceurik tapi jadi polisi teh eureun jadi polisi ceurik ieu mah jadi polisi lain ceurik Pak siapa yang mau memperdayakan lagi ya saya kan masih muda tenaga masih kuat andai kata jadi satpam juga siap lagi saya goblok deuk kira eureunna meureun teu budak iraha tobatna sok tobat hatta ibun masyaallah
ahli usul fikih mata ibuna teh jama kebenaran mu'arraf bil alif wal lam geus yufidul umum jadi atuh nobatan teh tina sakabeh dosa ketika ditaksis ku Imam Jalaluddin make tafsiranana minasyirki wan nifaqi nah ieu teh berarti kan aya maksud tertentu padahal mah bahasa ataibuna macet tadi ge ieu teh umum geus tina seluruh dosa digilekeun ku Imam Jalal minasyirki wan nifaq kok kunaon eta tak eta urang teh ngaji teh teh kos kitu puyeng anu umum kok jadi ditaksis nah kulantaran anu tadi teh horeng geus diawali jelema anu tobat eta adalah al mu'minun anu iman ka Allah aya gegedena dosa teh horenganan teu iman ka Allah geus dipunggal we langsung minasyirki wan nifaq nu sajeuna mah dianggap gampang ngaji teh mulai teh hese ngajelaskeunana hese ngartikeunana aju hese tobatanana ya tobat teh emang babari gitu hese mana barang ngaji tadi ka Cilongo kudu tobat urang teh geus karolo baheula teh hampura nya mana ka pamajikan disebutna mana aya nu mama belah dieu teh mama papa belah dieu baheula mah dewek dewek sia ka dieu nya dewek ya sia tapi indah itu baheulanya dewek teh si mana tapi indah daripada mamah papa bari itu jorongos ongos nyebut mamah ongos nyebut papa tapi ribut baheula mah tilok nyebut ngaran isin datang ka paeh heuy ka dieu heula heuy ka dieu sakadeu sia heuy ka sa itu ka itu pamajikan atuh heuy embung aing embung nyebut ngaran heuy ya Allah ya eta ku adab-adabna jelema baheula nyebut lagi heuy ka dieu saya pamajikan emang enak heuy ye pa heuy cakina mah heulang meureun Gusti Allah kieu mana barang ngaji ka Cilongok teh nya urang kan bakal pararay atuh ieu mah hampura nya emang naon gitu baheula teh kan kungsi leungit kongkorongnya atuh padahal kakak ge milu neangan eta teh pura-pura sebenarnya mah ayo atuh kongkorong dijual ku kakak nu 20 gram teh pada ku kakak bangun kesangan teh neangan eta mah taktik ieu mah pura aja ya kakak aduh besi ge ka bawa ka akhirat ge mana geneangan kakak deh di ditu geus dikuari bae mah blak-blakan eta teh hari tadi dijual ku kakak da kakak keur bajidor nya bajidor geus ditobatan eta anu 20 gram we hampura bae nya diridokeun atuh teu naon ka kula mah jeung geus rido ye saperti geuring geus nyaho eta ku kakak emang saon emang siap ku bisa nyaho kula didukunkeun benerita ya ceracak dukun teh jadi mah lain sasaha itu teh mah di Ciduhan dia liwat cek teh ditimpah mah komo biasana mah bukan ditimpah liwat di Ciduhan teh datang ieu mah lain di Ciduhan ge liwat atuh kakak meureun tah mah dukun bisa mah goblok deui teh saya hampura itu di hampura kuning ge masalah tah gua lagi hampura deh kak emang naon gitu atuh kula sok nyokota duit di kantong kakak telok bebek kakak hampur paingan aing sering leungit atuh geus hampurakeun bae geus geus hampurakeun geus nya kuari mah kieu bae ya banda-banda kakak nu neng banda-banda neng anu kakak jadi berarti urang siling bae geus lah geus ulah bebeja urang siling rido-rido bae nya kak emang deuk pairah kitu kak
bangun geus rada lain deui tak eta teh geus pokona mah nu kakak beusi kacokot ku neng teu kudu minta hampura kakak geus ngampura geus atuh kitu keneh neng deui teh lamun teu keur ieu mah kitu ngeunaheun nya hirup ieu mah barang geus kegablegna naon karena kitu si neng dah tuh bener bae ngomong gitu jadi tuh mau cokoteun sial ka haji mah goblok ngomong gitu ngesarang sadang keur ieu ngomong mah wari batu dia nu kakak nu neng naon kanjut doang aduh tapi kan geus blak-blakan ngaranna tobat nya tuh geus loba-loba dewe tetehnya neng ku kakak gitu kena nu kakak kan geus ayeuna mah urang silih hampura ulah gaya gantar kakait urang rumah tangga teh meureunana tinggal saling kadolengkeun deui bisi baheula kakak sahau kadua gaplok itu ge hampura tuh kata tandana gaya tadi dieu tah naon eta urang ditampilin ku kakak pita geus ulah loba omong atuh ngan ieu bae kula asal ngaca bae sedih perasaan ngaca sedih aku mamek pesen harita kakak tuh ampura geus sing ampurakeun ngeunaheun tah plong-plongan hirup urusan muasyarah muamalahna ampura plong ngeunaheun ge bakal geuning urusan jeung pemajikan urusan jeung tetangga urusan jeung dulur hampuraan kemudian orang urusan syariat urusan gitu iman keyakinan kumo datang ka ihsan mah geus ka Gusti Allah jadi penting teh kieu beta di mana bae dek di tengah imah di hareup imah di kursi dek di handap sarua bae dek bari ngedeng kos kitu mah sarua bae sarua bari ngarokok ge eueuh masalah nang bari ngarokok bae tengah peuting padahal urang keur ibadah kadeuluna mah kan urang keur ngarokok padahal keur ibadah ya Allah rokok lisong kiamat ya di pagahan gukula seperti eta sok gerage atta ibu natarobati urang supaya kasalalorga di kumaha bae eta malah mah boga junub masalah kos kitu mah boga junub urang mah teh sare jeung pamajikan hudang jam 2 kacai ya meureun cai eueuh atawa tiris nah yang mending tapakur bae siapa di bejaan goblok bener orenganan keur neangan tanaga deui sugan teh bener tapakur orenganan neangan tanaga wah teu beres ya urusan ya Allah ya Rabb ya seperti itu sok kira praktek dan nanti tawan teh oge kieu urang salat dan bagus baca sholawat istighfar oh iya kitu-kitu keneh urang lamun sering bae kitu engke beda ge beda pasti jasa beungeut urang berubah mata urang berubah pembicaraan berubah tingkah bakal berubah engke batur nu ngaromongna isi eta kuari jadi bedanya kunaon matana cileuhan bae ja Masya Allah nya si eta ngomongna kuari jadi lemes matana ge sayup
jeung ka dirina sinaran aya naonnya manehna bisa kos kitunya aja loyog karena ibadah karena berjamaah loyog sorangan kena mawa ya Allah komo lamun dantang ka dibere rasa ku Gusti Allah kehadiran Allah wah geus hese nyaritakeun ikan hese jeung ngahadirkeun rasa hadir babarengan jeung Allah eta lamun Allah geus mere masya Allah geus teu kudu tahajud teu kudu maca Quran teu kudu maca salawat ngarasakeun bareng jeung Allah eta urang aya aturan maca Quran tapi teu karasa bareng urang maca salawat tapi asa jauh jeung Allah urang salat tahajud terus teu salah bagus tapi encan boga rasa ketika geus karasa kehadiran Allah nikmatan maksud sholat dan supaya kehadiran Allah maca sholawat istighfar wari ngarasakeun teu bisa dihayal tama aya karasa luhur tama geus luhur teu saha lamun Allah geus mere tos kitu beda geus rarasa geus ngageser karesepna bakal ngageser lamun geus boga karasa kos kitu karesepna ngageser karesep kana dunia teu pati pasti ka akhirat karesepna ka makhluk teu pati pasti teu pati resep ka hiji Allah digeser ke ku Gusti Allah ngageser salat jadi sabodohan bakal ieu teh tina tobat mu'minun nu sejati nu bakal dibere surga majelma nu kasipatan ku tobat anu daek babalik ka Gusti Allah tobat terutama minasyirki wa nifaq tina syirik jeung nifaq kabla ditumatina segala rupa permaksiatan ditobatan asal ti Allah bakal balik ka Allah ketika orang geus bisa tobat babalik ka Allah teh ngeunaheun bakal ditanya ku Gusti Allah pan geus tobat segala rupa teh sedengkeun Allah narima kana tobatna hampang nu berat ge urang asal ti Allah kuari bakal balik ka Allah ketika balik ka Allah loba hal-hal kasalahan anu can ditobatan ancaman Gusti Allah neraka naudzubillah min dzalik tobat masih diberi kesempatan kurang kuari tobat anu mentek tobat anu paling hese mah iklanna nyabutna hai baheula mah kerja di PNS can tobat lantaran nyana keur menikmati gawena barang kuari eureun karak tobat gampang tamah nu hese ge ketika nyana jadi PNS kemudian nyana korupsi tah tobat tina korupsi ikhlas nyabut tina pangtobatanana dah lamun teh amat teu bisa kudu datang ka eureun nyana jadi PNS aing ieu menjadi ladang kejahatan berarti teu bisa ieu lamun teu korupsi lantaran ieu mah kudu korupsi berjamaah aing teu korupsi teh ieu teh cilaka bakal rangsa dan kabehan moal beres ieu urusanana berarti ieu ke ladang korupsi teh kos kieu teh aing berarti kudu menghindar sedengkeun lamun di dieu bae terus bae korupsi wajib menghindar eureun jadi pagawe eta nu hese aja kuari mah kudu berjamaah zaman Pak Harto korupsi masih kene make tanda tangan zaman Megawati masih kene make kursi kuari mah jeung meja-mejana wabe korupsi ya lamun ditataan kuari emang batu ambal aya korupsi murigak bulu orang nyaritakeun perkorupsian kuari di negara jangan anu ngajelas-jelaskeun anak urang mah sakadar macaan mah dibere henteu nyaho kabar bae ayo triliunan eta diteruskeun lalakon kos kitu atuh mangga bae
eta kapan nu bahayana kan duit rakyat, duit urang kabehan. Engke anu bakal demo di akhirat teh urang kabehan. Bupati naik seren. Cak urang teh, emang kurang duit aing punyana kabeh dikenyot. Disesep punyana sakabupaten Tangerang kabeh demo da kumaha gitu. Ja urang ngarasa kapaling kabeh. Pan dika diberitakeun kan kemar malaikat. Inilah bupati Kabupaten Tangerang selama sekian menjabat, dah ada uang-uang yang diselundupkan melalui ketek, melalui hidung. Nah, duit rakyat dilihatkan. Nah, hasil daripada rakyat sekian, kemudian disalahgunakan sekian, kurang kan nyaw, ganyang. Mangku bah gitu. Aing ngajelaskeun ge abes yang ngarti, goblok. Tadi gitu-gitu gitu ngarti bae heran, padahal bener bae meureun. Emang cenah bupati korupsi, itu nu henteu dengan mal aya. Pensiun bang aing tegep ngomong kos gitu punya ho. Ajar mah orang bener. Dah. Di mana orang? Mun kukula dek ditataan dit. Duit pajak nu asup jeung nu diberitakeun eta ge jelas. Iya makan keur nyaritakeun tobat. Ente dicaritakeun gitu. Ulang ngeunah. Ulang ngeunah. Ieu keur carita eta sia geus sarua. Ieu keur nyarita sasaurang mah eta heula kos kitu. Bener. Catatan aya sabaraha teh APBD teh nu diberitakeun jeung pendapatan eta teh teu real. Nya sia real. Tah, jangan kene bae resep jeung nu bodoh kieu ye. Eta kan kudu tobatan. Urang jadi lurah di camat nu lain hakna aja dicokot. Eta kan kudu tobatan, ieu kan hayang ka sorga eta ibuna. Deres tamah jabatan anu memang ladangna ladang korupsi. Pi korupsieun pi malingeun jeung memang ngajurusna teh ngajurus kana pinarakaeun jelas tamah apan ieu mah dagang anu ngabohong bae nu teureun-teureun tingongor datang ka ayeuna ngabohong datang ka ayeuna can ditobatan pan eta teh anu dirugikeunana meureun sabaraha puluh sabaraha ratus konsumen. Atupan eta ge meureunna nanjang nyelap-nyelapkeun seuneu diceli di irung mah geus loba sakitu ge. Eta ge deres keneh dagang ieu mah pan kiai, duit sholawat nu kudu dibagikeun teh tetep bae kunyana dicokot di. Ieu kan kudu ditobatan deuk kumaha? Hayang ka surga mah. Numantak didongengkeun aya kiai balik ngariung jokot di pager jang nyehil kudu kana neraka teh kumaha teh ku ulah-ulah na maling teh ya kare geus contohan teh kos kitu teh masyaallah Gusti Hanas urang kada demes di dunia Hanas bakal ditinggalkeun di dunia tobatan Numantak usahakeun geura pek bae jadi pemerintah tapi ulah resep dunia pek bae dagang tapi ulah resep dunia pek bae ceramah tapi ulah resep dunia pek bae jadi kiai tapi ulah resep dunia dan tara dieu dunia teh anu ngajerumuskeun ka setiap jelema pek bae urang jadi polisi asa ulah resep kana dunia atur negara melalui jabatan polisi priwit tambahan diceli di irung jangan ngatur-ngatur tapi ulah resep dunia bakal hebat jadi polisi salah jalan salah jalan ini tidak boleh ini aturan polisi ini nggak boleh ke sini ini kan ada garit-garit singa no benernya untuk ngomong lah pokoknya nggak boleh nih ke sini nih harusnya ke sini ya lain kali jangan ya Bapak
ini jangan, saya nggak perlu uang, saya mah cuma ngasih tahu ya, jangan sekali-kali. Sorga tak polisi tak, ada sorga tak polisi, masya Allah, wahara. Aturan di Indonesia harus pakai helm. Aturannya harus pakai helm, manfaat dan tidak manfaat itu urusan pribadi masing-masing, yang jelas pakai helm. Bapak ini kena sanksi karena nggak pakai helm. Jadi harusnya bapak ini saya tangkap, tapi Pak ini harus pakai helm. Punya nggak helm? Nggak punya, entar saya beliin. Polisi surga aja saya milih polisi. Nih pakai helm, jangan sampai salah aturan. Udah saya beliin nih Pak. Berapa duit itu? Nggak usah. Pakai dah helm sono dah. Paling helm Grab. Jadi polisi di surga, ya Allah ya Rabb. Hebat itu polisi. Ya, nu naik motor tiluan ditangkap ke polisi. Ini nggak boleh bertindak. Pak, saya mau ke Cilongok. Ngapain? Saya mau ngaji ke sana. Bohong kamu. Iya bener Pak, saya mau ngaji. Itu pakai kain saya. Padahal ente nya nggak bohong. Bener kamu mau ngaji di Cilongok? Iya. Nah, kalau bener mau ngaji udah aman lah. Sorga atas polisi. Jangan laporan kula ditangkap Kiai. Ayo kula bebejan dekat dia bae, padahal mah tadi udah moal aja nama ka dieu bae bebeja. Aja sia kumaha ku polisi teu diamankeun ku polisi. Polisina ngaranna sahebat amat eta polisi. Ih, atuh sorga teh. Loba kurang lamun endek jabatan polisi atuh pake ya polisi, lamun polisi deuk sanu ngatur di jalan. Lamun polisi deuk sanu ngatur, untung aya polisi pake ka surga jabatan polisi. TNI lamun TNI aduh kumaha ieu nagara acak-acakan atuh. Mantak wajib dihadirikeun TNI jang pengamanan garda. Nah, asal dipakai bener demi bangsa jeung negara. Iya, itu salahnya sebenarnya di polisi, ya di tentara, baik-baik asal lu bener, sakitu hungkul. Orang bari lain negara Islam, tetapi kan aya hakim teh make aturan HAM. Urang bari boga masalah. Nah, bari boga masalah diajukeun kan hakim. Selama hakim sanajan lain di negara Islam, akur jeung agama, boleh urang tak hakim eta. Tapi lamun geus teu akur jeung aturan agama teu meunang, tinggal kitu we sanajan cicing di negara lain negara syariat, negarana negara demokrasi, tapi nyana make aturan syariat memutuskan hukum lah pake. Ketika nyana teu make aturan syariat ulah tinggal kitu doang. Tinggal gitu doang geus aya aturanna dina fikih. Teu hese jasa teu hese. Komo ngadengekeun mah bari hitut los. Babari sebenarnya mah asal urang nyaho. Asal urang nyaho, masya Allah. Urang bari urusan tolak. Bari tolak 3 ieu. Bain kubro kan menurut agama. Usul bari ka hakim. Ku hakim dijadikeun tolak 3 jadi hiji. Tah eta salah hakim. Ulah dipake. Ketika cak hakim tilu berarti bainnya barin kubro pake bener kan, tinggal sanajan cicing di negara demokrasi make aturan hak asasi manusia tapi memutuskan hukum sesuai dengan aturan fikih yakni syariat pake. Ketika nya henteu make aturan syariat ulah dipake geus bae atuh putusanana tilu jadi hiji balik deui ka kiai ieu tilu kok jadi hiji ge teu bisa ngitung meureun teh hakim. Bedakan ini tuh 1 aku sayang ibu, 2 aku sayang 3 1 2 3 hakim goblok gitu atuh. Aing sepersep ya tungtung nama. Nah iya maksudnya ya tah ulah kaget orang di negara demokrasi diatur dina fikih. Walau kana di ditu bahasana lamun terjadi walau kana putusan hukum lain di negara syariat geus aya di fikihna sesuai ente jeung aturan fikih sesuai pake henteu sesuai ulah tinggal kitu bae. Faraid urang urusan faraid terus ka negara cak negara anak angkat menang kan anak angkat mah lain-lain deui
Anak angkat batu sama darah batur. Anak angkat mah anak angkat bisa diurus doang, tapi kan dikawin mulawe bisa dikawin. Kan warisan teu meunang. Nah kuari dijadikan ahli waris ku negara teu sesuai ulah dipake. Kuari anak angkat teh ya teu dijadikeun anak teu waris tapi sebenarnya mah UHC na babari ngomong mah. Sok datang sok ke haji sesuai dengan aturan, ternyata sesuai pakai, ternyata sesuai ulah laporan deh ke kiai pakai aturan kiai ulah sia-sia. Orang kan ieu teh hendak menghadap Allah, jadi maka aturan nanti sesuai dengan aturan agama dek nanaonan kurang doraka. Aya kena tanyaeun masalahna, aya kena tanyaeun kuari Indonesia umur 16 tahun teh teu meunang kawin. Eta kan aturan Yahudi. Iya kan sunnah diburu-buru kapan? Kawin teh abeh engke mengurangi maksiat. Kan gitu aturan agama nama panjang geus tah. Kuari kan dijieun aturanana. Terserah urusan-urusan elat-elat tempat-tempat urusan negara ngaranna ge jaka kara kuari bae. Nah kuari teu akur dengan aturan agama, tabrak ku urang. Itu masalah. Tinggal kuari kieu ye. Ieu anak urang umur 17 tahun awewe dek dikawinkeun sedengkeun di negara aturanana kudu 19 tahun atau 20 tahun. Berarti kakurangan sedengkeun cak agama meunang cak negara henteu. Taruh antara agama jeung negara. Lakukeun agama. Engke ka nagarana. Desia. Dek, ini kan anak kain, anak-anak, ih nggak boleh, ya, ya, oh saya gitu. Nah, kuari jang kalancaran eta orang merek, tak eta teh doraka pantu, tinggal gitu na doang. Nah, anu mere jang kalancaran aturan agama. Jangan langsungkeun agama nu mere henteu doraka nu narima nu doraka. Atuh ulah makan ditelaah keke aing ge boga masalah kos kieu coba. Aing ge bisa anu nanyakeun ge kumaha ieu masalahna. Kan kitu ai kiai mah. Lamun kitu mah pakong tinggal sit doang kan. Aya aturanna tenang. Geus urang tah nyogok, tah nu nyogokna mah jangan langsungkeun agama kan. Ya lamun nyana dibere ku urang tanda tangan agama lancar. Ieu mah hitung-hitung lah atuh geus bae naon kitu keparat. Geus ngan nu narima nu doraka. Geus bae urang mah teu doraka nyana nu narima. Kecuali ku nyana ditarima bae mah tadi bilikeun deui. Aduh masalah tah mah kitu. Oh. Tah loba aturan-aturan kos kitu. Teu sesuai jeung aturan agama dipaksakeun. Sebab di negara orang lain negara syariat, negarana negara HAM. Geus dipaksakeun kumahanyana bae. Tahun ieu mah kieu, tahun berikutna mah lain. Tahun engke mah lain. Atuh kumaha manusia bae kumaha kahayang manusia. Lamun nuturkeun kahayang manusia moal aya ketegasan leuwih nyaho nu nyieun dunya. Nu nyieun dunya adalah Allah, nu nyieun aturan Allah melalui Al-Qur'anul Karim. Kok teu percaya amat sih kan nyieun dunya. Tinggal gitu bang, maka dikutak-katik urusan nafsu orang. Nah, dengan kutak-katik urusan nafsu orang, didingalah petakna kesalahan orang. Atuh geus bae dunya nangieun Allah, diaturna ku Allah, make aturan Al-Qur'anul Karim melalui Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu percaya amat kana aturan Kangjeng Rasul. Quran nang Allah nu bogana leuwih nyaho. Lamun dikitukeun kan urang. Deuk kumaha coba sia ngomong. Ngomong coba sia ayo. Ngomong tolol. Kan? Kulantaran urang mah ieu teh wayang di negara urang teh. Ieu teh dikendalikan kudu kieu. Urusan Corolla bege ku deui. Nah, kamari kula ka rumah sakit bege ditugas Siloam hese aturanana kudu didaftar, disorot ka karat make stempel di dia make penang cet. Jadi make penang lain sepeda bae di penangan. Nah, urusan ka rumah sakit bae kuari kos kitu. Oh, salah itu mah ketertiban, bagusan berendanan beusi ayat nu terjangkit.
beusi atau urusan syariat ya kamu. Tapi kan lamun kuari datang ke Baitullah kosong deuk kumaha? Moal datang ke kosong mah, moal kosong ti manusia, malaikat mah tetep. Moal datang ke kosong, lamun aya jaminan di ditu na. Ngan kayakinan anu eueuh. Yakinan anu eueuh. Tetapi kan urusan tadi urusan politik. Kita kan keluar urusan mana? Ujung-ujungna ulah lamun ngabahas urusan corona ku hari bisa teu paham kabeh. Ternyata jeung ternyata horeng ternyata dan ternyata. Wah, geus acak-acak. Mantap merambah ke unggal negara. Nah, timbul bae suuzon.